misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ieu nya dengikeun. Cek, yeuh. Ada nukeran hartos. Eueuh ah. Nya, cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu yeuh carana. Cek, naon? Eser permen. Tok. Iya sabaraha, Cek? Bu. Oh iya, Cisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Cek, ayo cek, kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali. Lamun ngaranda karek sakali. What? Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh, Cek. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik. Gede naonna ieu, Cek? Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh Cek, da aya randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model Ece anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah modaran heula atuh salaki sia ku aing. Abi mah masih keneh boga HP. Coba lamun boga bedil, bagus direden ku aing moal didilakeun. Goblok. Cek, kumaha atuh ayeuna teh hutang teh? Nya gedean we bungana ayeuna. Ngaranna ge nginjem duit bunga berbunga. What? Nya gedean we atuh nu aya. Tah ka saha wae aya Ece? Kabata. Kabatak Sunda. Kabang Emok. Leuh? Pan eta teh duit teh bunga berbunga. Komo kabatak Sunda mah aya bungaan, aya anakan, aya incuan. Patos rungkat ai sia hirup aing kitu mah. Ah, atuh lieur atuh Cek. Nya heueuh atuh lieur da ngaranna ge gali lobang tutup lobang. Nya atuh pokona mah rungkat deh pokona mah. Aluh, kunaon sih itu? Ayo Cek, udah ayo. Ayo buru atuh. Siapa yang mau budak? Apa sih? Siapa mesti bunuh diri? Aduh atuh sia teh. Atuh sia sok priweuh. Ulah sok luasan atuh Cek. Aing teh lulusan ka mana da aing mah bunuh diri. Aing mah curhat ka Allah. Ya aing mah geus hate jeung beban pikiran aing. Priweuh. Naon itu? Bismillah. Karawakan atuh Cek. Kurang deketan, adenge sorana. Cek, iraha pindah ka dieu. Tadi rebun keneh. Naon aya perlu? Ah henteu hayang ulin atuh ieu mah. Ari Ece masih kena sok ruang riung jeung ibu-ibu di ditu tara. Nyosok atuh. Ari Ece leungiteun teu urang pindah ti dieu. Ah henteu, make jeung ngarasa kaleungitan. Nya bisi we atuh teu boga babaturan deui. Babari yangan babaturan mah. Yang penting mah loba duit we. Tapi ada deketan sorangan. Yes. Tugan ari Ece betah teu cicing di ditu. Betah sih, ngan boga tatanganna kalah lucrug. What? Nah kumaha kitu? Pi barang useun atuh da jelemanna kaopan. Kaop Cek ningali batur senang teh jarulit. Saririk pokona mah. What? Nah iya. Beneran Cek bari geus sayang jelemanna teh.
omongan teh nyeriun sungut teh lalada. Ih, kebeneran atuh pindah teh. Leuheung lamun gurih mah ieu mah nya pahit ya peuheur si sungut na teh. Tuh gosip, biang gosip datang kembali. Kagorengan yo, kagorengan. Itu si menur cecorowokan naon gedengan aing mah kagorengan. Tadi ya. Oke. Baca, pisirek sarapan pagi, buka gorengan, mau penghanut kene. Yo, Iya goreng naon ce iya ye. bala-bala. Ari iya naon ieu? Kehu atuh. Minarem peluk ieu. Ini parah nih. Orang pamer sia teh. Ieu teh gorengan. Teh salah maneh Nun. Ieu gorengan nepikeun ka peot ieu Ini ciga awak parah nini sia mah. Atuh ce tong loba tanya, nu penting mah sarapan pagi we. Tah ce make cengek nu kitu tah najan leutik oge lada. Wow. Itunya heueuh lada kumaha we kahirupan sia. Anggot ah. Nor, mana jelema teh digerog-gerog, nolol-nolol. Males aing ngeladangan si Ekam. Naon cek? Meni hararese dek ngaradangan teh. Nyeta ieu teh keur harorean kada sagala oge. Ulah sok kitu, yeuh dari anu meuli mah raja. Kedek hoream dek henteu kudu diladangan. Adek meuli naon kitu, Cak? Beli sotek 2, beli minyak saparapat, eta we mie 3 bungkus. Anu goreng. Nanyuknya Nurnya. Lamun pembeli adalah raja, berarti Ece ratu nganjuk.